Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalamatan nu dilebet anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet Nabi Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Sabda Allah nu sipatna hirup tur langgeng. Dumasar serat Petrus nu kahiji pasal 1 ayat 23 dugi ka ayatna nu ka-25. Sarengna janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-23 anu ungelna kieu. Sabab ku karana sabda Allah anu sipatna hirup tur langgeng aranjeun jadi jalma anyar lir anu dijurukeun deui lain ku manusa anu sipatna keuna ku paeh tapi ku Rama anu sipatna langgeng. Para mitra, sakur manusa dibabarkeun ti bini sepuhna. Makna atanapi hartos binih ieu nunjuk kana turunan. Umat Israel kedah ngajagi binih turunanana sangkan teu pacampur sareng penduduk anu teu wanoh ka Allah. Mangkali-kali makna binih oge dianggo minangka metafor sabda Allah atanapi pangandika Gusti. Di antawisna dina Injil Matius pasal 13 didadarkeun perkawis misil anu tebar sareng hartos binih nu dimaksad. Setiap umat percanten muasal tina binih sabda Allah janten sakedahna mampu ngadegkeun kulawargi ku binih nu suci. Para mitra, makna atanapi hartos sabda Allah teh lega pisan. Nanging dina serat Petrus nu kahiji pasal 1 makna sabda Allah dikaitkeun sareng diri Gusti Yesus Kristus salaku sabda hirup. Sakur umat percanten tos ditebus ku anu kacida mulia, ku anu diibaratkeun domba nu taya cacat ku ciwana, nyaeta Kristus anu dikurbankeun ka Allah. Ngahirupan sabda Allah mihartos ngajiwaan karya penebusan Kristus ku cara hirup suci tur leres. Di sanes pihak ngajiwaan karya penebusan Kristus teh hamo efektif upami umat teu ngalarapkeun sabda Allah nyaeta kitab suci. Janten para mitra, Kristus sareng kitab suci teu tiasa dipisahkeun. Sabda Allah nu hirup nyaeta Kristus sareng sabda Allah nu diserat nyaeta kitab suci parantos dianugerahkeun ka umat percanten. Gareja ngarumuskeun sareng nafsirkeun kitab suci janten sabda nu diembarkeun. 3 dimensi sabda nyaeta Kristus, kitab suci, ajaran gareja janten sakompet ngahiji nu kedah ku urang dihirupan dugi ka janten sabda nu kabuka kangge sasami. Tah para mitra, sajauh mana kahirupan urang tos dihirupan ku sabda Allah nu sipatna langgeng nyaeta Kristus, kitab suci, ajaran gareja dugi ka janten kitab nu nembrak kabuka. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti kangge pedarandangan ieu perkawis sabda Allah nu hirup tur langgeng din mana abdi sadaya tiasa terang rehna aya 3 dimensi sabda nyaeta Kristus, kitab suci, ajaran gareja sakompet ngahiji sareng kedah dihirupan dugi ka janten sabda nu nembrak kabuka kangge sasami. Berkahan abdi-abdi sadaya supados tiasa ngarelapkeun pangandika Gusti dina kahirupan sadidinten. Panida ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku hal kitu para mitra tos ulubiung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula. Sahabat,
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.